pisan. Ayo nanti orang ke bagian ronda Ya ronda atuh, da jadwalna urang. yuk geus penting urang Geus penting deui ya. Karena jam 10. Jam 10. tapi ieu teh naon arana ada tengah rareunanya nadenya enaknya Sesuatu mun ronda bae heula ka ditu ka tetangga. nya Ayo nya rasa tidak arena karena enak badan tak kumaha. teuing aek ngalangkat teh Ai teh enak badan mah tuh kudu ronda. pan tugas Ya, sagala sok urang ayeuna kan mah. ke masyarakat ayo urang kan itu Ayo ronda mangkat. kira-kira na ka mana heula ieu Kali itu nyamper tetangga itu aya nyararing. kapenna Ya itu aya nyararing. urang minta kopi Disamper yuk. ayo Ayo. di kudung bae Kudung. lu jangan tari rezeki yuk duh ayo urang mangkat kadi kadi Tadi coba poek ini gitu sama kacin. kadi narana ge ronda atuh rupana Trit. Duh, ikut trit. Orang cuma center dan gitu. kemawa baterai Tuh. kakak itu ronda teh mah baterai coba deh kementak kadi itu RW Terapinya balik DB kan? wih kak kayak naonnya Balik DB kan? Kapos. Ayo. wah yang sarieun dulu tengah aya naon aya nu ngadembot buru ini kang sakak Kusut ulah ronda tanggeluk bae tanggeluk sudah beng kain liwat. ayo Di lah sieun teu. kang sakak mah yakin swear sambal geledeng emang teu nempok aing moal ka ditu deui moal aing mah sieun embung aing Geus teh ngadaguan bae di dieu. Di dieu bae urang. Tuh. aing mah sieun kang sakak duh ulah jauh tinggi urang tah kang sakak Endi? aing ku sakase Sade taman zaman liwat. embung Awewe gini awewe. Awewe ditanya. tanya embung kang sakak embung Ya, embung ampun kang sakak embung ya itu karan lagi nih. Kang, Ya awewe. baju naon? Kira Neng. Neng kemana Neng? Iya, Neng teh kasasat. Mohon Malam-malam we. nya, Kang. Kita beli lah kakak. Kang, abdi teh bade neruskeun alamat abdi teh kasasat. Di mana alamatnya? Kang kunaon? Eka Di mana alamatnya? Nok, di mana alamatnya? Nok? Kang, Mana? diantel. Kaditu. Ayo Neng. Kemana? Bios deh, Kang. Yo, singgah pisan. Di ditu, Kang. Di mana? Rompokna di ditu. Ayo. Bener, suku bener. oh bener Bener. Ayo Neng. Kang, pada ngiri. Ayo itu batu persaeun. jika itu mah Kang, Kang, Ya, rumah abdi mah henteu tebih caket di dinya. di mana? Itu di dinya. Mana sih? Di dinya. Atuh mah poek atuh. Mohon. Kang, anter Kang. Putrit, ayo atuh. Ayo, Kang Kang. sakana teu leudeung. Putrit. Ayo atuh urang bari sosonoan ongkonya teh. Mohon. Kang, Nuhun. abdi mah rompokna ge sapetak.
Sapetak. Mohon. Petak naon? Sepetak. Oh. 2,5 meter. Oh. Mohon. Sarang sana itu di rompok. Nyalira. Kalau nyalira teh sorangan. Mohon. Kumaha tuh? Heeh. Ayo atuh aya mamah di rompok. Teu aya. Aya. Mohon. Oh, urang duduaan juga. Ayo Mohon. tuh. Kakak mana sih aing ditinggalkan di pos sorangan geus aing ekorona Mana aing ekorona aing mah lah. Ninggalkeun ka aing sia Saka. Bu. Ninggalkeun Saka teh. Teu. Ka mana tinggalna aing mah. Ke lamun aya bijanya kucit larian. Mohon. Mangga masih nyaring Mohon. Saha tadi nu nanya teh? Tukang ronda. Tukang ronda eta liwat ka dia padahal mah di dia teh aya si Kukun. Teu nyahoon. ya. Terus ajeun kege kapanggihkeun ku darewekna. Lah pada ulah ka urang mah. Bener. Coba engke kedeung deui ge lalumpatan. Jelekeun aya bebeneran ge di dia teh aya Itu geus ngadeuleut tadi baturna ke kerneangan itu si Sakana nyaho kandi si kucritna neangan. Pan aya jeruk anu kieu nya. Eta mah arana kelong wewe, genderuwo nu sok Anu calingannya anu kieu tah. tah heeh nu sok na tangkal kadongdong teh. Arana genderuwo. Ai kunti mah nu tukangna bolong teh nu sok ieu. Tarana can manggihan sih urang mah beneran. Teu hayang urang ge teh hayang manggihan sieun deui. Saka teu aya Bu ka mana nya dah. Aya tadi eujeng maneh lain. Urang mah tanya sorangan urang mah turan teh. Wae Saka ka mana we aing aduh. Ade hati-hati ronda sorangan teh. Saka. Aing mah aduh ka mana si Saka. Jaman nyadaring jaman aing sorangan kana eueuh. Aing kaya naon ieu aing mah deui. Saka. Ya. Aing mah. Mana si Saka? Aing kalinya aduh siapa neangan. Saka. Aing sorangan Saka. Aing balik ka pos aing kaninya lah. Saka. Kang. Saha ieu teh Kang Kucrit. Nuhun atuh kucrit. Kang Kucrit. Neng, ini ngalangkung milari Saka. Kang. Nuhun Neng. Kang. Aduh Saka. Kang. Saka. Kang. Saka. Kang. Aduh. Saka tolong. Kang. Aduh Saka. Kang. Saka. Ya ku aing Saka teh. Saka. Ampun Saka. Kang. Ampun Saka. Saya teh saha? Udah Kang. Udah. Udah kieu. Aduh, ampun Kak, ampun. Ampun Kak. Pici-pici. Kang. Ampun. Saka, ampun Saka. Udah. Udah. Udah kabur. Kang.
Anternya Kang. Mohon tenang. Sok bengi gitu ya. Kang. Tadi si Saka lempang desa, si Kunti ongkol tukangna bolong. Si Kunti tukangna bolong. Bodas tadi geuning bajuna. Bokna ngariwik. Ila Kunti. Si Saka teu kadeleueun Kurang teh. di ente pe. Aduh. Rada sieun ongkol. Iya bulu kuduk nah merinding pisan. Bulu pelek merinding. Bulu kuduk merinding. Bulu betis aing ngaracung eta. Aduh. Saka. Mana si Sakana geuning? Dua ku Kunti meureun. Aduh, aing buat eling bawa. Wah, cerit. Ku cerit asade eta. Cerit. Mana kerna deh. Kang Saka. Lempang Jeung jeung jurig lempang kadiakeun. itu. Nu bener. Heeh, coba ente kumana aing sieun. Tadi ke urang panggil nu make nu bodas. Heeh. Bolong, bolong mana kadeun Ieu bulu kelek kami hararudang yeuh. Aduh, coba ente kali tuh bisa Saka kumaha. Ka mana atuh Ada tak kaditukeun. Tadi teh neangan bae teh dibawa ku Tadi. Kunti. Tadi teh nu bodas. Jelema awewe. Ngariwi Ah. kadulu beungeutna. Heeh. Sukuna teh ngangkang tadi teh. Gitu. Makana teh kan sempu kumaha eta Keur di mana mana kumaha deh. Jangan. Ya, Urang mah awewe sieun, mana teh heula. kayak kaditu. Mana teh heula. Biar mana mah aya bae. Enggak kumaha sih, aing sarua sieun teh. Karunya bisa kumaha eta si Saka. Matur maneh. Ayo, Jan. Coba, mana mah lalaki kaditu. Coba Iya, tuh, sieunnan atuh dari jamal teh. Hareupeun naon? Eta. Naon? Kadeulun dana. Belah mana? Tukang nyana bebalik jangan. Belah mana? Tukang nyana. Belah mana? Bebalik nyana bebalik. Balik ka mana? Oh ka dieu, balik ka dieu. Nyana nungturkeun aing teh. Tuh, bayi, Akang. Ah, kadeulun nyana. Akang. Saha nu ngomong pan di dinya nu ngomong. Eta tukang. Eta gede pisan di mana? Eta tukang mana gede pisan. Eta Aduh. Kang Putri. Ngalieu ka dia. Si pencang. Kumaha ieu urang? Bodoh aing mah teu bisa ngagotong. Sisa anak aman dia atuh tadi. Kang Putri. Dah. Di mana ieu di mana? Eta mana geus sadar. Saka. Kadeulun. Oh, stop. Waladi. Geuning kaku awakna. Kunaon di dieu, Neng? Ieu aya pakuan terus. Hoyong pipis. Hayang pipis. Duh, aing mah karunya lah. Hayang pipis. Sok Neng tambihan ku urang. Ai atuh. Aduh loba neman. Loba neman. Aduh. Allah kutuan kucit. Deh. Aduh aing masih Saka kan ieu aing. Terus pikeun heula aduh. Aing neng teh nu kunaon bisa kieu teh. Udah bunuh diri. Kunaon bunuh diri, aing bunuh diri teh dosa. Dipegat ku si Kucrit. Ah si kucit mah teu megat. Si Kucrit lah bobogohan deui. Udah jamepin kakak tuh udah bobogohan mah kucit mah di dinyana goreng meureun. Itu udah mada gelis. Tulis nal yang itu tuh nal yang sedotan meureun ah. Eta pun naon perna buat nyon kitu. Neng kapos deui bae neng ah. Nuhun Kang. Kapos ah. Ekeng si kucir ditinggalkeun dan karunya sorangan bae. Nuhun Kang. Crit. Kucrit. Kakak aing pangijung si kukun lah aing sieun kukun lah. Kukun. Iya mama awewe.
tas dia antri ka imah nah. Coba buka bak kacamata dibuka kacamata coba dideleh kunya nih eta naon. Deleh kunya nih. Putri. Aing mah teu sieun ayeuna mah geus adaptasi. Aing mah geus dibere buukna. Kitu. Gitu bari lagi tempokeun. Kang, Tadi teh awe we geuning ayeuna mah genderuwo. Kunti tanaon eta. Lain kunti. Naon? Si Oda. Si Oda teh paeh. Bunuh diri. Ngagantung. Dina tangkal pangkas. Make benang diketut. Apa enak lagi? Si Oda tah Oda. Coba yeuh tingalikeun yeuh. Oda ayeuna mah geus teu sieun ayeuna mah kuno kieu teh. udah bade uwi. Weh mangga atuh. Engkeh heula Oda. Aing sono kene dah. Kutit ulah da rek teh juring. Ayeuna mah juri ge teunana ieu daripada eueuh. Kang Lumayan. Kucrit, kawin be, age kawin. Dewekna bolong. Kok putri teh kawin Embung Tak kusaka tambah bae. Kawin. embung. Udah uwi. Los. Engke heula. Putri bukan bogohnya nih. Aya kunti make sendal. Kunti lagi barorok. Hah? Barorok Lain, leuncangan usum banjir. Sin kacuga. Oh, singkat juga. Kajen naik juga ku eta. Aya kunti bisa ngobrol. Nama kunti 2021. Bener. Udah bade uwi. Coba ayeuna mah aya kunti teh Mangga. kadang beungeutna. Jigana beungeutna rabig. HS Mah kunti alusnya. halus. Make sendal. Nya. Terus buukna ngariwig. Tamku kuntian mer. Jiga nama ngabobodo urang eta nya masa deh nya. Ngaranna si Oda. Asa kenal urang. Pan asa Oda teh geus paeh. Eta teh jiga nama nyingsinan urang jiga nama heueuh. Tapi Tadi tetangga karandi tetangga. tetangga tadi ge ngomongkeun. Ngomongkeun Kaduluna ari keur sakamawa awewe teh tadi ieu kunti ieu. jiga nama nyampe ka mana Kang Saka? Katangka jauh. Jauh. Ya Ngomong nama Allah. imah, ngomong nama. Nu bener. Ngomong Aya nama. cawan eueuh. Oh, Aya. tangkal bae. Ari Kang Saka cauna ka mana mah nya eueuh. Oh, Sok ngekederan bari tama lagi. anak cauat. Kang Saka mah bisa wae aing teh. Bising cau Kang Saka aing keder Lain. Ulah kas bencong, geus bencong mah tuh Kang Saka. Sieun Sieun? Sare ah. Geus Eta penting. maling kunti si Oda ngawa nyingsinan urang nama bener yakin. Suka isuk disampeurang Heuh aya dibebeut urang pokona mah. Beungket bono. Beungkeut alungkeun urang kana balong jang pakarap lele teh gitu. Ngomongna paeh. Ngomongna pedak. Si Oda dasar nyuruh rabig. Tunggu heuling es. Geus lah. Eta tetangga pangienkeun kopi gitu ya deuh aing mah. Urang esna kumaha deh Kang Saka? Kajen kumaha-kumaha ge disingsinan teh teh sieun Kang Saka duh. Sukma, si Oda kan paeh kamari. Eta bawa curi si Odanya. Siga nama si Oda pan paehna bunuh diri gara-gara dipegat ku si Kucrit cenah. Jadi Si Kucritna bobogohan deui jadi si Odana bul siga nama juri si Oda kateh. bener ansieun kitu mah nganar heuh si Oda paenya. Soalnya ieu sih nanti bunuh diri pedah lalaki na manggat manehna nya. Karunya nya. Jadi urang mah karunya ongko sieun ongko da ai penting teh. Bisinding urangnya deh. Panas tiris ongko ieu teh si Oda jadi kunti erek ka warung sieun cegat si Oda. Oh puga-puga urang nembongannya nembongan si eta jurigna si Oda. Jadi sieun Lain ka lalakina bae eta si kasih Kucritnya ngamamutian teh ulah ka ada urang. cekek bonanya lalakina. Da ieu sih
pupu udah kerbogoh pisan dipegat. Jadi nanti tak bunuh diri jadi marakayangan gitu juri nanya. Sieun urang ge deuk si eta kunti tadi nu gorowong tonggongna teh. Kakaraeun urang mah eta nyeuleun nu kitu dah. Oda atuh lamun entam ulah mamemedian ka urang-urang da urang mah teu jahat. Lalaki mana bae dicekek deui tah ka modar. Jang baturnya nih udah jadi itu. Sarung eta, sarung sae eta. Nyaho. Eta sarung sae. Sugan teh eta nu tadi jeung jurig pan make sarung ieu tadi. Ya. Eta si Saka. Aya sieun sia maka. Kumade atuh ieu urang. Aduh. Ayo balik bae. Sok mak. Ronda lain, nonon lain, orang begadang. Engke sing datang deui juri si Oda aing sieun. Keun bae kasih kucrit mah lalakina ieu pada ulah ka urangnya. Orang balik ayeuna mah. Terus urangnya paling gak bae sieun soalna Pemirsa yang budiman, yuk dukung kami di Ranting Kemuning Channel. Yes.